Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu atos masihan kasempatan sareng kasehatan. Nu mana urang tiasa patepang rarai di acara ieu. Bapak Ibu guru anu dipikahormat sareng rancangan dibanggakeun ku simkuring. Dina waktu sieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kesehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadaya wajib ngajaga kesehatan sareng kabersihan lingkungan. Teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara anu sehat. Misalna marsihan awak pas urang keur ibak, marsihan kuku, nyikat tolos anu rutin jeung sajabana. Ta eta teh conto cara hirup anu sehat. Conto anu sanesna urang kedah micen runtah di tempatna teu kenging sembarangan. Terus lamun nyidu ulah di mana wae batuk atau bersin oge kudu nutupan baham amih henteu nularkeun virus ka batur. Urang teh kedah mika cinta kanu kabersihan diri urang, sangkan hate urang oge suci jeung bersih. Lamun urang hayang janten jalmi anu jag-jag waringkas, urang kedah soson-soson maresihan diri urang sorangan tina sagala kotor nu aya. Bade kotor jasmani atanapi rohani. Upami marsihan jasmani urang teh kedah micen mandi, marsihan lingkungan jeung sagala kotor anu nyebabkeun panyakit di diri urang. Tuluy kumaha lamun bade marsihan kokotor rohani? Carana nyaeta urang kudu ningkatkeun keimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah. Kan kudu inget teh sehat lain saukur bersih hungkul, tapi urang kedah ngagerakeun jasmani urang nu matak ngajag-jagkeun diri urang. Misalna urang rajin olahraga. Hadirin sadayana cekap sakitu wae pidato tentang kesehatan ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.